sama meninggal nggak ada lain. Lain rek nanya, naon sia wakil jeung huru hara di dieu kemarin. Aing mah keur belaan rakyat aing geuleuh. Supaya dikosorkeun walungan iamuna caina ti Talagarum. Aing teh pancuranana mana? Nanyakeunana ka saha? Ka si Semar? Ku Semar dijawab gitu. Ieu teh jauheun. Nah, jelema teh nyahoeun sia teh kudu dipaksa. Ada sidik beja di paranormal teh si Semar mah jauheun. Sia mah hirupna sagala teh gumantung ka paranormal. Ente mikir, mata kurang astina loba musibah teh, nyata segala rupa teh percayakeun paranormal. Sia teh jelema teh nyaho dipaksa. Berarti saya nyaho, naon sia di mana Talagarum teh? Pemikiran kuring, ieu teh simul siloka. Ah, untuk pokoknya nyawana juga siloka. Waduh, ya. Lamun sia teh ngatengeu kana hulu aing saeutik gedena sia teh kudu bisa silat, kudu bisa karate, judo, tinju tuh di kepolisian leuleut tamburu hingga silat, istrina poal-wana leuleut bisa judo. Lain seurik kan? Bapak dipatinan bungai aing teh pendidikan Polres Garut teh. Dah. Buka Polres ge moal kapake awak bajigrak gitu. Lamun kana nyatu teuing gitu. Urut ieu teh mantan geus pensiun babela mah aing di Kapolres. Urusan teh. Ngan tukang sesapu manusia mah. Dididik. Iya. Aing ge nyaho anu jadi Kapolsek teh dididikeun di Sukabumi kudu wani heula ngadahar bubur Sukabumi. Percaya ieu. Nah, siapa paling mau ngeliat bubur Sukabumi bubur Sultan teuing. Lumayan. Hayang dibuktikan. Lamun sia bisa silat judo karate teh butuh buktikan. Neuleuh aing. Hasil mah muncul. Urang Garut tukang silat unggul sok hayang nyaho tempo jurusna. Sok buktikan. Bisa mah hanyut euy. Aduh lain euy. Mungkin kaprok nu dipae. Busuk kampanye. Iya, calon presiden Amerika itu kampanye nih. Nu dipikir, mungkin kaprok. Bapak-bapak nu dipayun mungkin kaprok. Pak Kapolres, ane mungkin kaprok, abi mah mungkin harta. Ya, si goblok gue eta nepi kawani tupi. Aya kaera. Palingan kana gitu bener. Enak dulu, rek buktikan, mana bisa ieu ke situ. Dengan domba tuh. Kasurupan yang terbuang lah.
dukun aduh. Banyak yang gimana gitu melayang itu. Ya. Beragam sarangan pejabat bapak kepolisian amanat nanti sekarang karena mesti pamerek jadi budak 400. Banyak tuh kalau mulai di akhirat kayak tukang masuk gitu. Ya, jadi ketipu nanti masih goblok. Kepakil, kurang tembok kendali. Silat entot-entotan gitu bro. Aku nyelewat kejadian yang bisa deh. Nah, silat medele dah. Dele aja. Halus kita yang aing. Nikah siap. Goblok deh. Bila-bila tuh ngerakeun ya. Aya silat entot-entotan begitu. Gerakan hap-hap rek modal itu. Bener. Cepot. Sedekah hareup anu dieu teh. Siksa bae. Baru kana mun aing ngejat begitu. Turunan lain lah kudu ngejat pasal aja urang teu balitis. Sarana nepi ka rumah kumaha beuleuh. Dek kubeja ka saha si aya nya. Turunan teh itu naik kudu ngejat. Dunia masih kena siap kumalengan, wah aman temalek. Rico, benar aing mah. Gebur di Bali siap. Gebur di Jakarta siap kamari terus nenek neibom. Adak siap mah kudu digantung. Wah aya kampura deuleuh aman. Nagara teh masih kena aya siap sok anjing. Jauh ngomong aja tuh bener aing nu gelo anjing. Pakai tulungan pasek Tuhan. Tapi kaki gitu. Aya pejabat tapi kan digantung geus eueuh wibawa di hadapan masyarakat. Eta atuh dalam ngabohongan rakyatna. Besar kali budak tapi kaki itu. Sampurasun sepuh rampes ka saya. Itu
sate mama ngadoja ka budak mona. Uji ka budak mona. Budak dari mana? Bahagia aja mah budak di mana ini? Nah, sate. Ada oke sih. Siksa Allah. Sok kakak. Mau pembangunan. Ya bilir, jadi jemble. Dua kali selesai. Tenang. Di bulan di patok siapa ini? Tak ketika hampang lengan gitu. Ya. Cuman, teh kolotok. Kolotok mau gantung behemun ini. Budak di mana ya kecepot? Geling. Banyak ini kusiling. Tak kolot di kusiling. Kolot kena dewek. Cing atau kasep sakatenane mang teh mane ngaroskeun dai uang suhu ka negara astina ngabantun paisan kosong mang teh kenging teguran ti raja. Urang atuh raja mah teh proyekna teh gede gitu. Kalau rajana teh pinter teh eta mah. Nya. Jeung tulungan nu ditaroskeun teh naon? Ayah sirah cai anu menep kata lagana nepi ka saat kahandap ka kawalungan Yamuna ini teh parahu nu ngalalaut nelayan anu di parahu teh anu di walungan teh ini teh teu bisa ngalalaut saat pansurarana nya menat ngaletra kahandap teh cing kasep sabab cenah numutkeun bejati nu urang dipercaya ieu walungan teh anu kurunyungna di sirah cai anu eta ngamuarana sirah cai teh dina talaga arum kan surarana teh ngocor alatan dina sirah cai mana aya cocokan cok ieu si Semar anu sakuduna nulungan eta cai sangkan ngocor deui kumaha carana teu ngabedakeun nya dipaksa. Saya. Nah, teu bedakeun nya diuningan teh. Antep cenah geraring di corona teh nya. Nya. Nuhun. Ieu waleran teh rupina. Anu aya patulah patalina sareng kajadian di negara Astina. Nah, paminten ku ayana eta walungan saat pansuran Telaga Arum teu ngocor teh. Ieu teh malupakeun hiji simbol kangge urang-urang Astina ata lebih harewos. Harewos kumaha ge? Ieu teh akibat kumaha? Ieu kajadian teh sawajen nembongkeun kalemahan-kalemahan bangsa Astina. Nembongkeun kabodohanana tuh geuning akibatna geuning kalah ngayakeun tindakan anu anarkis tibatan malalikir. Ai talaga teh panpuseun larat puseur taya pansuranana teh ngocor da menat tak ieu kajadianana nepi karusak negara teh bongan duit ti luhur teh di mana ka mana ngocorna ieu teh kudu dipenet kudu diluhur keneh alah eta muluna teh
di mana yang sana ieu sing mikir kapan anjeun teh ieu teh mimpin rakyat kapan anjeun teh ieu teh digedekeun teh ku rakyat anjeun ulah anggap sapere ting ka rakyat. Di negara aslinya mau dibohrak ini baheula mana korupsi nasi rumputan di kolong meja bedieu mah di atas meja bedieu pisan mah meja dijual aset-aset negara dijarualan atuh puguh we dikedukan harta seueur jagongna ku batu dijagangna urang geuning buktina mah para siawe urang padahal sumber daya alamna manusia kieu wah subur makmur kemarin server sudah mana mau pinjam keluar negara moal di negara urang teh sumpi beunghar tadi mah jelema bararangsa nya dipariksa tadi leuheung lamun heueuh melanjut iya kadang-kadang bangsa dipariksa ku garong mah bala ieu katuh goblok ieu iya mau jadi itu buayana ayeuna hari Bayangkara kamari cikene hari kebangkitan nasional urang teh cenah langkung ngaronjat dina negakeun hukum manusia adil-adilna utamina ade di kepolisian dirgahayu teh Bayangkara anu kageda keluar nuhun mudah-mudahan sing ngaronjat dina pelayanan dina pengayomanana ka masyarakat sing langkung ngaronjat datang tosna oge masyarakat teh bakal cinta, bakal mideudeuh ka aden upami laras-laras ieu hukum ditegakkeun. Nya. Ulah nepi ka nu nya di lain-lain, nu lain dinya nya citra polisi teh ulah nepi ka dianggap goreng di masyarakat. Ku jalaran oknum-oknumna. Itu tadi. Nya. Belum ada gede kalau masyarakat kumaha teh. Nya. Senang dodol. Tong di pararanna atuh duit ka anak. Kadang-kadang raskin oge dae. Aduh, dibagikeun teh ka dulurna, wungkul. Nya. Aduh wau wungkul anggar nu sejenna mah tak ribut teh jeung ribut ini. Nya BLT. Salah sok. Nu mata apa? Sering ribut ieu. Buktikan di hadapan masyarakat adil benar jujur teh. Ngadek kudu sacekna nilasa kelasna. Dicontohan Rasul Pangeran nepi ka sateasana jadi Rasul teh geuningan jadi budak angon heula. Nepi ka diinas ku karuhun-karuhun urang kakara mulus di negara mun timiti ku pucuk pamimpin nepi ka rakyatna kabeh geus jadi budak angon. Ai budak didinya teh hartina teh abdi jalma anu pinuh ku pengabdian. Setiap jalma anu pinuh ku pengabdian moal jauh tina pitulung. Hartina bisa ngangon hawa nafsuna. Dina we ini urang ngangon. Ngaran di angon mah kanggo aya raja ka bola batur ieu. Nah, dina teh urang teh kudu bisa ngangon eta hawa nafsu. Ulah nepi ka diumbar, ulah nepi ka diabur. Nu mata ulah dipake kedok atuh agama teh geus teh. Buktikeun dina amal. Da rakyat mah teu puguh janji, teu butuh janji teu. Butuh bukti. Pokoknya pemerintah negara aslinya udah jadi anggota NATO. Nah, si NATO teh no action talk only.
loba syaur tanpa bukur, loba cerita tanpa nyata, rakyat berpenting kenyataan. Mikir duh, gitu kan saha bujur. Mah, buktaskeun, gerakkeun ke kepentingan negara jeung bangsa, ulah gerakkeun ke kepentingan pribadi. Ayo, bejakeun kana raja astina. Sok, bejakeun ka raja nana, untuk ka raja nana teu barale kitu astina teh. Markana aing nek ngedengekeun dakwah. Asuata mah, balik. Saya. Lain golongan urang teh mah. Dakwah siapa kan pemakai jelema kitu. Beda pamandegan. Ayo, teu. Ade, kumaha? Da mubadi teh sasauran kitu. Ceuk saha mubadi? Buktina mau gering ti digugu, dek digugu, dek nute anu penting amal ma'ruf nahi mungkar. Ditepikeun mah kudu digugu, nuhun henteu sabodok, da pangeran geus nyadiakeun neraka. Teu kudu dihukuman ku urang. Anjir. Ge buat ieu mah. Ya, Pak, dia Pak. Aya. Nuhun ade, salangsung dah. Budak di mana itu ya? Menulungan abdi coba. Nya, aikeun urang mah ngaranna teh Deden Donat. Nya Deden Batam. Ya. Barangkali buat telepon. Aduh, teh, kumaha sakedap deui ah. Naon? Ulah wakabuli ranan itu nuju ngaliwat. Oh, situ marepotkeun anu teh ulah. Nya. Naon sih teh kelos kitu naon? Kedupi kakasih teh saha deh? Upami dipersatkeun ngaran kaula teh Bambang Ludira Suta. Bambang Ludira Suta. Leres. Maksud numawi dongkap ka teh kaula teh. Saperkawis silaturahim. Leres. Kadua perkawis kaula teh bade nginformasikeun Bapak. Informasikeun kumaha nu saurna di nagara Amarta teh nuju aya kararepet. Cing, kararepet naon bae manawi kaula terang. Tah kata bapak-bapak. Cing nya budak teh waspada ge. Ieu Jetu caritana nyata. Abdi we dina saku ceking cing ade lamun apa kana saku abdi aya naon dina saku diteguh we teh budak aya kartu gape. Benar kan? Hah? Bener demi Allah ieu mah. Wah bodoh deh mah. Wajis kang budak. Ceking aya duitan eueuh heueuh. Kira ai pakai dakwah duit. Iya. Perjoki informasi naon urang ieu. Numawi karena patna baji sing abdi teh sih. Dunungan juragan Bima Pandawa anu kadua teh leungit dan polri hilang tanpa kerana. Ngaleos tanpa permios, imit tanpa pamit. Duka kamana leos dan sareng kumaha nasibna. Katurut-turut deui di negara Pringgandani ada teh cing paraletuk bom. Anu palai kudeta ka Gusti Arimi supados lungsur tina ka Prabon, tina karatuanana. Gitu lah.
geus jelas numutkeun kronologi anu paratos disaurkeun. Nah, naon teh kronologi naon? Kronologi geuning lehol garing korong. Lain korong masuk ke gante tina peuheung awewe. Kong korong teh waduh. Jadi salasna luyuk sareng anu disaurkeun kurang astina yen saatna cai kawalungan jamuna teh dilantarankeun silah cai na bener. Tah salasna bima teh dipake cocok dina eta silah cai ayeuna. Uluh ayeuna bisi kacamata politik ke jelema bisi ngadukeun doma bisi ngadudomakeun gitu jangan ngomong ngadukeun doma itu jelema nu anyar wau jeung urang kada cing hati-hati geus dipariksa KTP-na jane kade doktrin jelema teh marukana wah lemas kaituna bisi urang cing hati-hati ulah kabur ku asih kada munya kumaha namun dia urang laporan kan berwajib tadi dia beuneu disebut gawe bareng gawe rancane teh oh heuyeuk leungeun pantai antai tangan teh di negara teh aya berwajib berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Jadi juragan bima teh dianggap cocok. Nah, luyuk yang kejadian di negara naon Pringgandani. Aya nu rek kudeta atawi oposisi negara. Anu hayang ngaruntuhkeun kerajaan Pringgandani nyaeta putrana Raja Arimba Suwargi. Taeta anu dina waktu ayeuna jadi jalma anu jadi bibit rurujit inu rusuhna anu salilana teu weleh nuntun Raja Wisuna ngaliatkeun terus atuh jadi provokator teh eta anakna Arima. Wah perlu laporan upami ieu mah nyaranna jisim abdi laporan kalau berwajib di negara mana? Lamun salah beung kaulah teh yakin bima dipakai cocok na eta jelajah. Ayeuna lu tapi ulah kabar yakin, kudu karena yakin ulah kabar yakin. Oh, maka kira-kira hanya tak bantu urang ya para ahli na urang laporan ke angkatan darat, ke juragan Antarja, ke juragan Gatot Kaca, di angkatan udarana, ke kepolisian, ke juragan Abimanyu. Malahan juragan Abimanyu mati kepolisian ada teh ngeling anu ke-32 dah di Bayangkara. Bari sakalian urang bilu ngadoakeun ka itu hiwak. Urang ka kota. Den, kumaha upami urang sareng ayeuna nu ningakeun ieu kajadian? Mangga urang sasaran. Ayo. Ayo tuturkeun deui ya. Abong dunya yang segala jadi. Abong dunya anu terbikin aja urang oge.
romantika kehidupan hampir kejebak kan urang hati urusan punya sakurang-kurang nama ayo begitu tiap martabat hiji bangsa kan bisa diukur tina budaya mun budaya geus awut-awutan perusak bangsana secara rumping keluarga besar Kapolres Garut bapak-bapak Kapolsek sareng-rengan polwana lain hayang kapolwan nyai dewek laki mau bogoh ngan piraku kemudian dewek kudu menang nu kitu jauh kita dah kalangi ke orang internet pasarayan ayah dirgahayu hari bayangkara anu kagenep dua siap ukur lembangan kaewu kang bae dinas sampai tak di sama dengan pikir